Manqobah ke-15 nyarioskeun jenengan Sidi Abdul Qadir cara Ismul A'zam. Dicarioskeun dina kitab Haqaiqil Haqaiq aya hiji awewe ngades ka Sidi Abdul Qadir teras unjukan pokna Gusti teh gadu anak mung hiji-hijina ayeuna ti teudeung di laut. Dupi abdi gadu kayakinan yen Gusti tiasa ngabalikeun anak abdi serta hirup. Dauhan Sidi Abdul Qadir ayeuna cik bae badik anak maneh geus aya di imah maneh tidinya teras eta awewe gura-giru balik barang longkap ka imahna anakna henteu aya tidinya berengbeng deui eta awewe ka Sidi Abdul Qadir bari rawah riwih ceurik unjukan yen anakna henteu aya. Dauhan Sidi Abdul Qadir ayeuna mah tangtu geus aya deregdeg deui eta awewe balik ari dongkap ka imahna anakna teu can aya keneh guak deui ceurik teras ngadeheus deui ka Sidi Abdul Qadir bari ceurik pabandapan nyuhunkeun anakna hayang hirup deui hayang aya deui tidinya teras Sidi Abdul Qadir nungkulkeun sirahna barang cengkat ngadawuh saurana ayeuna mah moal salah deui anak maneh geus aya tidinya teras eta awewe balik barang dongkap anakna geus aya di imahna sarta salamet tidinya teras Sidi Abdul Qadir munajat piunjukna jisim abdi kalintang isina ku eta awewe dugi katilu kali nembe aya anakna kumaha margina sareng naon hikmahna nu mawi dialatkeun atau ditelatkeun dugi ka abdi kawiwirangan 2 kali. Dauhan Gusti Allah omongan maneh ka eta awewe kabe oge bener barang mimiti disebut geus aya teh bener tapi kakarak dikumpulkeun ku malaikat jiwaragana krenu geus papencar kadua kalina oge bener tapi kakarak jejeg angkohota serta dihirupan katilu kalina awewe datang ka imahna geus dihanjatkeun ti laut didatangkeun ka imahna tidinya teras Sidi Abdul Qadir unjukan deui Gusti mah ngadamel makhluk anu sakieu poharana henteu kalawan kasesahan nya kitu deui dina baat ngumpulkeun jawaraga jiwaraga sakabeh makhluk anu sakitu seueurna mung sagede netra ari ieu mah hiji budak naon hikmahna Gusti nu mawi sakitu lamina Dauhan Gusti Allah Abdul Qadir maneh entong jadi raheut teh ayeuna pek geura penta maneh hayang naon tangtu dipaparin ku aing tidinya teras Sidi Abdul Qadir sujud sarta unjukan saurna Gusti Khalik anu ngadamel ari abdi makhluk anu didamel naon oge paparing Gusti abdi kalintang nuhuna
Dauhan Gusti Allah saha anu nenjo ka maneh dina poe Jumat ku aing didamel wali jeung lamun maneh nenjo kana taneuh tangtu jadi emas. Dauhan Said Abdul Qadir Gusti ieu dawanana oge henteu pati aya manfaatna ka abdi. Abdi nyuhunkeun anu agung ti eta sarta teu manfaatna saparantos maot abdi. Dauhan Gusti Allah ngaran maneh dijieun saperti ngaran kami dina ganjaranana jeung manjurna. Saha anu maca kana ngaran maneh ganjaranana sarua jeung maca jenengan kami. Subhanallah.